Mangmalikeun budak tenda menikat atoh kacida ieu budak tingali nepikeun ka mincra kieu saking ku atohna meureun boga tenda. Tuh ieu teh posisina teh hujan-hujan ibu-ibu ya sore-sore. Tenda teh karek datang, ieu teh keukeuh coba kudu ka nini jeung abahna kudu ditemongkeun cenah kan ini aku punya tenda baru, harus diliatin dulu ke nenek sama abah. Atuh kapaksa huhujanan make payung, ieu teh ka teu ninina. Ku kituna na masih deket nya, imanana teh teu jauh-jauh teuing. Tapi kan atuh meuni karek oge istirahat, abi teh ieu teh karek beres masak, karek beres nyieun video kitu nya konten ngedit-ngedit kudu langsung ini cenah da hayang ditunjukkeun dulu cenah atuh. Soalna ieu teh budak teh nungguanana meureun geus aya saminggu mah keukeuh ngeweh wae hayang meuli tenda. Atuh da "Neng, tenda teh mahal," cek mamah teh. "Nanti atuh mama sama bapaknya kerja dulu baru nanti beli tenda." Ku bapana ku indungna teu dipangmeulikeun, langsung bebeja ka abahna, "Abang ke pulang kerja kudu beli tenda." Cek abahna na teh, atuh Neng nanti kalau udah punya rezekinya baru beli tendanya." Jeung kamari teh alhamdulillah aya rezekina kitu abi sareng bapana na teh. Cek bapana teh, "Hayu atulah urang meulikeun we tenda teh pesenkeun cenah karunya budak ngeweh wae." Paningali nenekna di kamarna teh aya kulambu. Majar teh cenah ge, "Aduh nenek punya tenda-tendaan, aku juga mau," cenah. Atuh ngeweh wae ka indung jeung bapana teh hayang meuli teh tendaan tuh. Ieu teh alhamdulillah untungna teh nya ayeuna mah da serba online teu kudu uprak-aprak neneangan tuh. Coba tendana teh alus, ieu mah teu kudu dirakit-rakit, kari dialungkeun langsung muka sorangan nya. Zaman kiwari mah da serba canggih atuh da. Ieu teh tingali meuni ka teu daek cicing bakat ku atoh, "Nenek lihat tenda aku bagus nih, gambar harimau," cenah. "Hayo we," ieu teh dibuka wae. Nepikeun ka kamari mah atuh sare dina jero tenda coba. Ari cek bapanana teh, "Neng nanti bobo malamnya di tenda we atunya," cenah, "biar mamah jeung bapa di kamar duaan." Cenah ge cek si nengna na teh cenah, "Gak mau atuh da takut di tenda mah," cenah ge, "kalau mau mah atuh kita bertiga aja di dalam tenda." Atuh da moal ge mahi atunya kabeh dina tenda tuh. Ieu teh nepi ka gugulitikan kieu bakatku atoh, "Lihat nenek aku punya tenda," cenah. "Hayo we," kitu ieu teh budak teh meureun nya. Alhamdulillah ningali budak bungah kitu meuni atoh kacidanya meskipun teu sapira saukur tenda bisa ngabungahkeun. Alhamdulillah kitu mugi we atuh abi teh rancar rezekina nya, icalan abi jeung suami teh lancar terus supaya bisa ngabungahkeun anak jeung keluarga tuh. Meskipun teu sapira saukur tenda tapi kan nya ieu teh bakal memori ingetanana teh bakal inget wae nepi ka gede teh meureun baheula teh dipangmeulikeun tenda ku kolot teh meuni bungah meureun kitu panannya urang ge baheula. Urang teh nya sok hayang sagala nyumponan ka hayang budak, soalna karasa baheula lamun aya kahayang kolot henteu bisa langsung nyumponan teh sok inget wae nya, meureun baheula teh kolot teh lain embung nyumponan, tapi rezekina can lancar, matakan ayeuna mah insyaallah rek diusahakeun kitu supaya naon nu kahayang budak teh bisa kacumponan, ngabuat manehna bungah, ingetanana nepikeun ka engke gede teh inget bahwa urang teh meureunan. Alhamdulillah sagala kahayang teh kacumponan meureun insyaallah babalesna jadinya ka urang mudah-mudahan atunya lancar terus rezeki teh Neng sing ageng milik rezekina tuh. Ieu teh meuni bunga hayo we diriung ieu teh ku abahna ku ninina nya ku sarerea teh ieu teh ada boga tenda anyar malah mah diajakan kabeh abus kana tenda atuh da moal muat Neng. Kabeh kana tenda mah nanti runtuh tendana sok we Neng duluan.